Gusti alhamdulillah abdi teh masih keneh dibere umur ku Gusti duikeun ka ayeuna tur dibere sehat. Tapi Gusti nu karasa ku abdi ieu ti ngora datang ka ayeuna abdi teh can sesuai jeung aturan Gusti. Abdi ayeuna lamun teh ama Gusti ieu terus bae hirup seperti ki ibrag-ibragan jeung ahli-ahli nasihat. Beureunanan abdi teh ieu teh bakal jadi areng neraka. Tah nu mantak abdi teh ayeuna teh ieu teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti, ayeuna abdi teh bade tobat ka Gusti tidak sak kabeh dosa. Bumi ka langit teh luhur Gusti teh we nu pernah ngitung-ngitung dina ayana kita teh urusanana urusan ahli palak tapi meureun dosa abdi teh lamun teh mah dibuktikeun nyundul ka langit dinu sabdi tapi Gusti bahkan maha hampura tataan urang dosa-dosa urang urusan-urusan baheula Gusti abdi bergaul di partai